warahmatullahi wabarakatuh. Asupna Nasrani ka Jazirah Arab. Pepataun geus kaliwati saprak kajadian Wahdoh diangkat murid ku Abdullah bin Syamir. Tunduk waktu ningang mangsa nyapoe eta pisan guru Wahdoh anu ahli sihir netelakeun yen poe eta Wahdoh geus tutas dina diajar ilmu sihir. Guru sihir Wahdoh ngawawadianan yen ulah poho kana sagala amanat anu kungsi ditepikeun ku manehanana ka Wahdoh. Satutasna pamitan ka guruna kencling wae Wahdoh mulang ka kota pikeun muru karaton Zunwas. Saenggeus lempang saparapat tujuan Wahdoh ngabireungeuh sabubuhan jalma di Lebak keur ngariung bari jeung siga anu bingung. Teu wudu Wahdoh ngarasa kaget tara-tara tisasari aya jelema ngagimung di satengahing perjalanan anu biasa kumanehanana diliwatan. Mikir kalebah dinya Wahdoh leuwih ngagancangan lempangna muru ka jelema-jelema anu keur ngayung saenggeus deukeut mah kakara kabireungeuh Wahdoh. Yen dina jalan satapak eta aya hiji sato anu wujudna lumayan gede jeung ngahalangan kana jalan anu baris diliwatan. Pok salah saurang jalma anu ngarariung di eta patempatan ngagorowo ka baturna. Batur, kabeneran ieu aya muridna tukang sisir. Cing urang minta tulung, sugan manehna bisa nulungan. Oh mangga sun, itu pak anu menang sayawara harita tehnya. Bener pisan. Anu menang sayawara harita. Hai, budak ngora, Wahdoh. Coba kaharep tulungan kami ieu sato ngahalangan kana jalan anu baris ku kami disorang. Coba petakeun akal jeung tarekah. Pok harita Wahdoh nemalan kana panitah eta jalma. Para saderek sadayana sigana ayeuna waktuna kuring baris ngabuktikeun naha ajaran tukang sihir anu bener atawa ajaran Abdullah bin Syamir anu bener. Cek Wahdoh bari gap manehanana nyekal batu koral anu gedena kurang leuwih sagede siki sala. Saenggeus batu eta dikeupeung teu ataparah Wahdoh langsung ngaparedo bari jeung ngucap bismillahi Allahu akbar. Eta sato anu lumayan gede katibanan ku batu koral anu ukuranna teu jauh jeung siki sala. Belum gorentel atau anu ngahalangan jalanan teh ngagorentel digorobas agra ka jurang ninggang batu-batu anu sadeukeut. Ge jalma-jalma anu aya di dinya surah ka ciri bangun anu bungah pisan maranehna ngomong luar biasa alus pisan ilmu sihirna. Bener pisan alus pisan ilmu sihirna nya. Wahdoh langsung nyamperkeun ka sabubuhan jalma-jalma anu masih keneh ngaguluh dipeuntaseun manehanana bari jeung tingkat teuwis muji-muji majarkeun Wahdoh hebat ahli sihir. Pok Wahdoh layak ngomong ka jalma-jalma nu aya di dinya, hapunten para sadayek-sadayana bieu anu ku abdi dipetakeun sama sekali sanes ilmu sihir. Kuring muntang kakerasana Allah pikeun disalametkeun tina sagala gangguan anu dilantarankeun ku eta sato. Pok salah saurang di antara jalma-jalma tumanya ka Wahdoh. Lamun eta lain ilmu sihir, nah ilmu naon dasakanya kuring mah ngan ilmu sihir anu bisa metakeun hal-hal siga kitu mah. Menang pertanyaan sarupa kitu Wahdoh henteu talangke barabat wae inya na nerangkeun sagala rupa hal ngeunaan ilmu sihir jeung sagala rupa hal ngeunaan ilmu agama Nasrani anu geus diwiridkeun ku Abdullah bin Syamir. Nya ti poe eta pisan Wahdoh mimiti ngadakwahkeun
agama Nasrani di wilayah Yaman. Nu akhirna beja ngeunaan Wahboh anu ngadakwahkeun agama Nasrani ka emper-emper oge ka Zunwas anu aya di karaton negeri Yaman. Dina hiji poe Raja Zunwas ngageroan tukang sihir kapatenganana pikeun datang ka karaton. Tekung silila tukang sihir geus diuk meneko hareupeun Zunwas ngamimitian muka obrolan. Paman ahli sihir, kaula estuning himeng ku ayana beja si Wahdoh. Ayeuna hampir tiap poe nguliling nyebarkeun agama anyar di negeri urang. Nah paman ahli sihir geus ngadenge eta beja. Jauh ti melan kaunjung raja. Hawar-hawar kunci kami ngadenge eta beja. Tapi teu pati dipercaya. Da bubuhan kami ngerasa asak pikeun ngawarah manehna. Tapi ari geus aya juru taluntik mah di karaton. Kepercayaan kana eta beja teh jadi ngandelan. Memang kitu kaayaanana paman. Kami ngerasa nyakal ku ayana ieu kajadian. Pikeun ngungkulan masalah ieu, nah paman ahli sihir boga usul parak omongkeun ka kami. Cek Zunwas bari neuteup ka ahli sihir. Pok ahli sihir ngajawab kana pananya Zunwas. Ari cek pamikir kami mah Raja Zunwas. Kumaha lamun si Wahdoh teh urang tewak bawa ka dieu, urang tanya nu bener. Bisi ieu dengan ukur beja anu sifatna rek ngadu domba kana kekuatan urang. Tapi kumaha lamun seug memang bener kajadianana sakumaha ceuk beja anu katarima paman. Ulah hariwang Kanjeng Raja Gusti Sesembahan. Mang sanggup keneh pikeun merenan jiwana. Asal geus puguh kasalahan si Wahdoh anu geus kumawani lancang rek ngaganti kepercayaan urang-urang Yaman ku agama nu sajen. Lamun kitu heug ayeuna keneh urang jieun pasukan pikeun neangan si Wahdoh supaya dibawa ke karaton. Sanggeus boga kaputusan kitu, Raja Zunwas langsung merentahkeun prajurit-prajurit pilihan pikeun ngubek negara Yaman neangan Wahdoh supaya dicangkalak gancangna carita Wahdoh geus jadi babandan tur digusur dibawa ka karaton pikeun dijagrageun ka Raja Zunwas. Pok Zunwas ngamimitian cumarita ditujukeun ka Wahdoh. Wahdoh, kami geus nampa beja yen anjeun geus kumawani rek ngaganti agama di negeri Yaman. Sarta anjeun geus kumawani nyebutkeun yen sesembahan anu sajati mah lain Zunwas tapi nu sejen. Cing kami ayeuna hayang ngadenge alasan anu kuat ti anjeun pangnawani ngalakukeun hal sarupa kitu. Pok Wahdoh ngajawab kana eta pananya Zunwas. Raja Zunwas, segala rupa beja anu ku anjeun katarima memang bener. Kami geus usaha satekah pola sakuat tanaga pikeun ngalempeng kapercayaan urang Yaman balik deui ka agama kolot-kolot urang baheula anu sawatara waktu ka tukang anjeun geus disasabkeun. Dina hate anjeun oge kuring ngarasa yakin anjeun ngaku sabenerna mah anjeun teh lain sesembahan tapi manusia biasa sarua jeung kami, sarua jeung paman tukang sihir, sarua jeung bangsa Yaman anu sejen. Ngan anu ngabedakeun ukur haliah dunya, anjeun boga tahta, anjeun boga harta anu akhirna mawa kasombongan ka diri anjeun. Eling anjeun ulah sakama-kama Zunwas. Dawudu beungeut Zunwas reup geuneuk rai tias. Ngadenge kekecapan anu diucapkeun ku Wahdoh ditujukeun ka dirina dina kaayaan para menak negara eueur hempak mere bayaksa nyakseni kana eta pamariksaan. Sajadeg Zunwas nangtung barjing sukuna ngajong meja anu aya di hareupeunana. Kurang ajar anjeun Wahdoh,
ku kami dipiara dikikirik sampai ka jadi anjing. Ayeuna geus gede anjeun ngegel kadunungan. Lamun kitu mah anjeun nangtang kana kekawasaan jeung kana kasakten kami. Sing inget Raja Junwas, di alam dunia ieu eueuh nu sakti eueuh nu gagah. Anu maha sakti jeung anu maha gagah mah eueuh deui iwal ti Allah anu murbeng alam, anu musik meulikeun urang sararea anjeun kuring jeung sakabeh pangeus alam dunia. Jampe wah loh Sakedap ketnyeng raja. Nah pun mang diidinan pikeun hirup cumarita. paman tukang sihir anjeun oge boga hak pikeun ngahukuman si Wahboh. Pek hukuman paman ulah nepi ka calutak kitu malah nyontohan teu balai ka sakumna pangisi nagri. Ceuk Raja Junwas bari mere isarah ka ahli sihir pikeun nying harepan Wahboh anu dianggapna ngabangkang kana segala parentah raja. Poh tukang sihir cumarita ditujukeun ka Wahboh galak tina meunang. Hai Wahdoh, anjeun geus tamplakan jadi guru, oge kan jadi sesembahan. Geus ngarakeun ka guru di harepan ratu. Geus eueuh hampurah deui ayeuna pikeun anjeun. Tadah kasaktian kami. Sing ingat Wahdoh, saluhur-luhurna murid moal ngaleuwihan kasaktian guru. Rasakeun. Ceuk tukang sihir bari jeung rek kunyam-kunyam mapatkeun jampe pamake anu biasa digunakeun lamun jeung harepan musuh. Pok Wahboh nyarita, paman ahli sihir, paman geus teu kudu ikut campur, malah paman kudu nganuhunkeun ku Allah Subhanahu wa taala geus dibere keneh kesempatan umur panjang leuwih ti 100 tahun. Geura tobat paman, geura eling ulah make jeung rek nyaya kaula. Da geus moal mampu sagala kabohongan anjeun, hal-hal anu ku anjeun geus diturunkeun ka kami geus cukup pikeun ngadalikeun kasaktian anjeun moal mempan ka diri kami. Percuma kami ukur ngingetan hungkul bisi malines ka diri sorangan. Kurang ajar Wahdoh. Rasakeun pangawasa kami. Katarimana ku ahli sihir omongan Wahdoh estuning nyebit kana ati tatap warah. Manehanan langsung metakeun kasaktian pamungkasna hayang ngabinasakeun Wahdoh harita keneh. Tapi Wahdoh ayeuna geus luhur ku ilmu, jemar ku panalar, kapasrahan kana Maha Kawasa Allah Subhanahu wa taala. Geus tepi kana puncakna, balukar diwirid dipeuseuh ku Maha Guru Abdullah bin Samir. Sageus sabara-bara waktu lumakuna tarung ngadejajaten ahli sihir ngaluarkeun segala rupa kamampuan di bidang sihirna, tapi ku Wahdoh bisa kaungkulan. Pok tukang sihir susumar. Wahdoh, memang anjeun jelema nu pinuh nyuul ku ilmu. Tapi ulah samatkan nyai. Kami masih kena boga sumpanan pikeun ngabinasakeun murid anu doraka seperti anjeun. Oke paman, mun bisa meulah dilakukeun paman. Sabab di kami geus aya benteng jeung insyaallah eta ilmu bakal malik ngaduru ka paman. Mantang loba carita Wahdoh. Rasakeun ieu. Make nafsu anu ngagugudag estuning teu kawadahan. Tukang sihir ngagunakeun kekuatan sapinuhna, manehanana boga angkeuhan. Ku ilmu pamungkas eta mah Wahdoh bakal ngemah simpati teu mekaning perlain. Sok padahal omongan Wahdoh lain ukur heureuh. Saupamana ilmu tukang sihir nama, maka eta ilmu bakal balik kanu ngaluarkeunana tur mawa kekuatan 20 kali lipat rosana tinimbang anu dikirimkeun ku nu boga. Kajadian anu lumangsung geus teu bisa dipolah deui. Harita keluar dua cahaya beureum anu muru kareda Wahboh kacida gancang. Wahboh ukur nangtung si dakap sinuku tunggal. Kajadianana memang luar dugaan. Eta cahaya beureum sajengka deui nambah kana dada Wahboh. Cahaya beureum malik deui bari jeung ngagedean bentukna muru ka jireunna tukang sihir ngarasa leuwas.
tapi manehanana geus teu boga deui waktu pikeun ngejah anu akhirna kadar teu beunang disinglar pasti teu beunang dipungkir ilmu pamungkas tukang sihir nganduruk ka dirina sorangan ceuriet tukang sihir ceuriet bari jeung awakna gudag buruk ku ilmuna sorangan tukung silila keur karaton oge dulu kaluduruk sabagian gara-gara ilmu anu malik di tukang sihir ukur sakali jeritan tukang sihir kadeng anu antukna sini langsung bea misakeun kamu anu ngalumbuh di tengah-tengah karaton ningali kanyataan sarupa kitu Raja Zunwas reup geuneuh kerai bias ngemuka amek anu liwat saking kawah doh. Wah doh nyata-nyata maneh jelema nu doraka ka guru wani mateni karatu wani hianat prajurit tewak siwah doh bawa ka luhur gunung ragragkeun ti luhur gunung ka jurang anu lungkawi sarta tajam ku batu montong diisuk pagetokeun ayeuna tewak Slung sabara-bara urang prajurit ngegajleng ningker kana tantungan Wahdoh anu keur nangtung keneh di tengah karaton ning hareupan lebu guruna anu ngalayah di dinya kawak leungeun Wahdoh kenca jeung katuhu dirjengan ditalikung ka tukang harita keneh awak Wahdoh digusur dibawa ka luar karaton satepina di luar karaton Wahdoh ditalian kana kudana terus dicepretan dibawa ka luhur gunung anu teu jauh ti dinya sing horeg ayana Wahdoh anu datang ka karaton teh geus dikanyahokeun ku masyarakat loba teu wudu nalika Wahdoh keur digusur ku kuda muru ka puncak gunung loba pisan masyarakat anu nyaksian eta kajadian. Singkatna carita Wahdoh jeung puluhan prajurit geus aya di luhur gunung anu kacida lungkawingna ret kahanap lamping batu-batu anu sareukeut mata di kahariwangan pisan. Wahdoh sok ayeuna waksa naon pamenta anjeun anu pamungkas samemeh kuring jeung batur-batur nyabut nyawa anjeun ditotogeun ka jurang. Ditanya kitu pok Wahdoh nemalan kalayan tenang. Paman prajurit sing inget paman hirup jeung patina jalma aya nu ngatur nyatana Gusti Allah lain Zunwas sing inget paman Zunwas mah ukur jelema sarua jeung urang sesembahan anu bener mah anu murbeng alam nyatana Allah sesembahan urang salarea dina kaayaan anu sakitu weuritna. Wahdoh masih keneh nyoba-nyoba ngajak ka para prajurit supaya ngagem agama Nasrani tapi haliah dunia geus nyembutan kana hate para prajurit keukeuh manehanana embung narima kana agama anu dibawa ku Wahdoh telebat carita gep suku jeung leungeun Wahdoh diceklan ku opatan manehanana dialung boyongkeun ka jero jurang anu kacida lungkawingna nalika Wahdoh keur ngalayang muru ka dasar jurang angin ngahiup teuing ti mana datangna ngahiberkeun sagala rupa anu aya di lebah dinya beuki lila beuki gede teu kanyahoan aya anu ngadingding hideung si horeng teh angin puyuh kelilimbungan nyabet kariwan prajurit anu cikeneh geus ngalunggoyongkeun Wahdoh. Kejadian saterusna puluhan prajurit siga daun kalakai ketebak angin cing kalalayang kahanapkeun jurang ninggang batu-batu anu sareukeun. Pamustunganana puluhan prajurit hiji oge taya nu nyesah hirup kabeh tumpur ludes disapu ku angin pitulung ti sesembahan Wahdoh. Sedengkeun kaayaan Wahdoh harita manehna tumiba kana lemah lir ibarat kapas anu murag katebak angin ragragna lalaunan akibatna teu nimbulkeun ceda saeutik-eutik acan jeung kabeneran deui Wahdoh ragrag dihareupeun riungan jalma-jalma
anu hayang nyakseni anu keur lumangsung. Teu wudu masyarakat anu keur ngariung nganti-nganti kajadian anu satuluyna ngarasa kaget mireungeuh wahdoh datang ka ayaanana henteu ceceh henteu boncel. Pok salah saurang jalma ngajak ngomong ka wahdoh. Yang wahdoh geuningan ujang teh kunaon-naon. Ka mana eta prajurit teh geuningan hiji-hiji atan. Jeung tadi emak ngadenge suara angin anu kacida gede ngaguru tapi weuh ai ka dieu mah angin teh aya naon kajadian jang. Cek hiji aki-aki itu mah nya ka wahdoh meuni hari weus-weus pisan. Pok wahdoh nemalan kana pananya aki-aki kalayan sopan. Laras aki tadi aya angin puyuh lilimbungan nyapu ka para prajurit utusan Raja Zunwas kabeh ragreg ka jurang nemah simpati teu mekaning perlayar. Be tapi kaki itu nya. Terus airan teh ujang pas tadi ini kalupur gunung teh dirante. Dilepaskeun ku prajurit. Henteu aki Allah parantos ngalepaskeun rante anu jadi bebanar pikeun diri abdi aki. Be nyaan sesemahan ujang wahdoh sakti mandraguna. King ari ayeuna teh jual ujang satuluyna rek ka mana? Abdi rek usaha dakwah ka Raja Zunwas supaya kalakuanana henteu kalalnyoan supaya manehna balik deui kana ajaran anu baheula ku karuhuna dianut aki. Cai kitu mah aki ge ngilu ngadoakeun menam atuh urang miang aki hayang nyakseni naon deui nu bakal kajadian di karaton. Guaran dina waktos ayeuna urang cekapkeun sakieu heula mugi bae sasiereun sabeunyereun sing aya pulunganana khusus kanggo emang umum kanggo palawargi anu parantos nyimetan ieu rekaman ti awal dugi ka akhir. Urang teuneun dihandelem hieum tuna dihanyuang siang paranti nyekot ninggalkeun mangsa datang samper deui bobot sapanon carang sapakan ngeda agung cukup lumur jembar hapunten Robi tu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.